Yuk mari kita lanjutkan nadoman Maulid Nabi wal Mi'raj Nabi tinu nomor K81 dugikeun ka nomor K100 terakhir. Wahid Isnani Salasah. Pirang-pirang mujizatna tawis ka nabiyanana Qur'anun nomor hijina mujizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram tilas abdasna ngadadak loba buahna sarta hirup satuluyna domba nu banget kuruna sarta na lepet susuna diusap ku panangana ngadadak ju susuna dina hiji waktos deui sohbat kakirangan cai teras bakang jeung Nabi mundut cai anu kari caingan saketel pisan taya deui anu lian Nabi nelengkeun panangan dumadak tuluy mancerat cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup ku jalma rebuan kacatur hiji badawi ngadoja ka Kangjeng Nabi nitah nyaur tangkal kai sina ngomong cara jalmi tuluy tangkal teh sauran harita ku Kangjeng Rasul tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngadehes ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna deui Badwi teh ngan kantun heran ningal eta kaanehan tuluy basup Islam ka Nabi ngangkeun panutan saliyana loba deui mujizatna Kangjeng Nabi mun diwincik hiji-hiji keur nulisna moal mahi Hei Allah nu sifat Rahman abdi sadayana iman teu aya deui pangeran lianti anjeunna pisan nu ngadamel bumi alam rauh saeusina pisan nu wajib diibadahan taya anu nya samiat sareng abdi iman deui kasidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi nu sifat kapercayaan bijaksana turbuh iman bener unggal sasauran najan saur kahareuyan kabarkeun Kangjeng Nabi teh ka jalmi sadunya kabeh dawuh pangeran nu soeh nu wajib diturut kabeh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana duh Gusti jungjunan abdi Sidna Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanu hina diri abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepangadesan sejatuh mut serah badan
di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti kasawargi.